Ikut saya. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadar. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Wahai Idrus, kamu sekarang berislam. Kamu mau ubah nama atau nama kamu yang semula Idrus? Idrus. Itu saja? Itu saja? Oke. Kamu sekarang dari Islam. Wahai Idrus, sampai hati. Sekarang kamu satu agama dengan saya. Maka itu kamu tidak boleh sekali-kali menyakiti manusia lagi. Boleh? Kamu berjanji dan kamu tidak akan masuk lagi. Oke, kamu balik. Kamu balik ke alam kamu dan kamu jangan sekali-kali mengganggu manusia, siapapun dia. Saya berjanji. Carita ieu pernah kealaman saacan kuring pindah ka imah ka pondok Bunga Sariwangi. Basa kuring masih nyicingan rumah dinas. Bada magrib kuring jeung si ayah mulang ti imah emak. Arek ngadon balik ka imah dinas si ayah nu aya di Cisarua. Dahari tamah kuring jeung nu jadi salaki teh masih keneh nyicingan imah dinas. Arek imah dinasna deket jeung kantor nu jadi salaki kuring tugas. Nya si ayah salaki kuring teh salaku saurang polisi mancen tugas di Polsek Cisarua. Hayu atuh ayah, urang mulang bisi malam teuing di jalana. Nya hayu ngeja wayah kieu mah da teu penting-penting teuing. Nya ari malam teuing teh sok rada keueung di palebah jalan tutugan. Jaba pan ayeuna teh malam Jumaah. Nya malam Jumaah? Kunaon kitu lamun malam Jumaah? Ya kitu weh. Sok loba kacaritakeun ari malam Jumaah mah. Ah, denge-denge teuing. Nya geus atuh hayu. Saenggeus pamitan ka emah, kuring jeung nu jadi salaki mulang ka Cisarua dibonceng kana motor nu jadi salaki. Motor nu ditumpakan ku kuring jeung salaki ninggalkeun lembur tengah muru ka Cisarua. Sajeroning perjalanan di lembur tengah ka Cisarua hari tamah menit tiiseun.
kitu teh di jalan geus sarepi. Nya sigana wae peda malam Jumaah meureun nya keur kuring oge ngarasa keung kabawa ku caritaan balarea ngeunaan malam Jumaah. Cenah malam Jumaah mah sok loba jurig ngadon nembongan. Nu antukna sajeroning dibonceng ku salaki teh leungeun kuring pageuh nyekelan kana cangkengna nu jadi salaki kuring. Motor antok ka palebah tanjakan nu aya di tutugan. Keur kuring dibonceng bari anteng ngawawaas kaayaan. Kuring ngareret ka belah katuhun jalan. Kuring ruas sabab dina tangka kai katempo ku kuring aya anu katembong bodas. Bukna ngarumbay nutupan beungeutna. Eta anu katembong ku kuring teh keur diuk ucang angge dina dahan tangka kai. Kuring nyumputkeun beungeut kana tonggong si ayah sarta beuki pageuh nyekel kana cangkengna. Aya naon mah? Siga anu ningali jurig wae. Nya ya, dina tangka aya awewe anu keur ucang angge. Tarikeun deui ngajager motorna. Ditinggalian meureun ah. Kuring teu wani nyingkatkeun beungeut. Motor ku salaki kuring beuki ditarikan supaya tereh nepi ka imah. Sanggeus ngaliwatan tanjakan Curug Cimahi, si ayah ngeureunkeun motorna sabab karasa ban motor teh kempes. Nya motor anu ditumpahkan ku kuring duaan teh bocor bana. Untungna di palebah dinya teu jauh di tempat motor kempes masih aya tambal ban anu buka. Bari ngadaguan ban motor ditambal, kuring jeung si ayah ngadon ngobrol jeung tukang tambal ban. Malah kuring nyaritakeun tetempoan kuring ka tukang tambal ban. Kuring nempok aya anu keur diuk ucang angge dina tanggal kai di palebahan tanjakan tutugan. Leres bu, di pali dinya nya. Tah di palebah dinya teh bu, sok aya nu ningali anu karitu lah bu pokona mah. Itu eta teh paingan atuh tadi jelas pisan ketemu ku Abi. Abi oge kungsi bu, kawanehan ningali di palebah dinya. Nya, kawanehan teh sok malam Jumat kawas kieu bu.
Sanggeus beres motor ditambal ban, kuring jeung si Ayah neruskeun perjalanan. Yang geus deukeut di tempat nambal ban, ka imah kuring teh geus teu pati jauh. Mun ku ukuran waktu mah paling 5 menitan oge nepi. Teu kacatur di jalana, kuring jeung si Ayah geus narepi ka imah. Imah dinas nu aya di belah kaleren Polsek Cisarua. Satepina ka imah, kuring langsung abus ka kamar. Kuring langsung salin baju. Tuluy kuring muru ka dapur, maksud rek ngadon ngagodog mie rebus. Bari ngadaguan mie asak, nya kuring sakalian ngumbahan piring jeung gelas anu karotor nu aya dina tempat kukumbah wadah. Teranteng kukumbah wadah, lampu dapur ujuk-ujuk parem. Nya panyangka kuring mah ngadon di pareman ku si Ayah nu maksudna nyingsieunan kuring nu keur aya di dapur. Kuring ngagorowo ka si Ayah anu keur diuk di tengah imah. "Ayah, tong di pareman lampuna atuh. Ayah masuk jahil lah." Nah, Ayah mah da teu mareman lampu dapur bari naoge. Tekung silila lampu hurung deui. Kuring neruskeun deui ngumbahan wadah. Sabot kuring keur ngumbahan wadah, kuring rada ngarenjak reuas sabab ujug-ujug aya angin anu ngadeos tina luar dapur. Sarta katingali siga aya jelema anu ngalebat. Sanggeus kitu, barang kuring ningali kana jendela dapur, kasampak di luareun dapur aya saurang awewe anu keur ngajanteng. Nya sabab jendela dapur teh teu make kaca, ngan ukur make ram kawat, kuring bisa ningali jelas keluar dapur. Kuring nanya ka eta awewe anu aya di luar dapur teh. Tapi eta awewe teh ditanya kitu kieu teh teu nembalan wae. Nu antugna kuring jadi rada keheul. Malahan kuring nawaran dahar ka eta awewe teh, tapi kekeh wae teu ngajawab pananyaan kuring. Awewe anu aya di luar teh ngan melong wae ka kuring. Bari jeung teu cacarita sakemak-kemak acan.
nyanimbulkeun panyangka keur kuring boa nu gelo meureunnan. Sigana wae manehna lapar can barang dahar. Da eta weh pedah kuring keur ngagodog mie manehna nyampeurkeun. Bisa jadi kabitaeun meureunnan. Kuring ngahaja mangawadahankeun mie terus kuring muka panto dapur maksudna teh rek mere awewe anu aya di luar tea. Sabut kuring muka panto katingali eta awewe teh malikeun awakna siga nu rada hareuras. Kuring ngajanteng di lawang panto dapur bari nyalukan eta awewe. Maksud kuring rek mikeun dahareun. Eta awewe teh teu malire ka kuring anu cacalikan. Leungeun kuring anu keur nyekel mangkok jadi ngaleper. Sabab eta awewe teh katingali ku kuring lempangna ngalayang. Bulu punduk jadi cingkuringkah. Kuring teu bisa ingkah di lawang panto dapur. Panon kuring manco awewe anu ngalayang ka belah kulonan imah. Eta awewe anu katempo ngalayang teh asup ka salah sahiji imah kosong anu geus lila tara aya nu ngeusian. Satemanehna katingali ku kuring ngadon diuk dina dak imah kosong teh. Bari terus ciciri hilang ngisarikeun kuring anu gugup jeung sieun. Kuring ngagorowok nyalukan si ayah. Ayah, tolong aya jurig. Aya naon mah? Aya naon? Itu ayah jurig. Tuh, dina dak imah itu. Si ayah nyampurkeun kuring ka imah. Dak dumadakan eta awewe anu katingali ku kuring teh jadi ngaleungit. Kuring dibawa ka tengah imah ku si ayah. Kuring nyaritakeun kejadian anu tadi ke alaman ku kuring ka jeroning keur di dapur ka si ayah. Sanggeus kejadian kitu kuring tarawani nyorangan aya di imah. Nyalamun si ayah rek aya tugas malam, kuring mah ngadon sare di imah emak di lembur tengah. Anu saterusna sanggeus aya kajadian sarupa kitu, kuring jeung si ayah nepungan ka salah saurang ustad. Nyanumutkeun pamanggih ustad anu ditepungan teh eta awewe nu manggihan kuring teh jurig anu nyicingan imah kosong anu aya di kuloneun imah kuring. Malahan loba urang dinya oge geus mineng manggihan jurig anu aya di eta imah kosong nu aya di Cisarua.